Ih bulu box. Goblok. Ya aing rek pembukaan, ieu rek pembukaan ngomong bulu baok anjing. Pembukaan lah. Yo balik deui jeung urang-urang ye. Di Pikachu. Naon Pikachu teh singkatanna? Pincariteun kanggo anak ijo. Saya Aji si ieu ngaran maneh saha? Pimki. Anjir, halus pisan ngaran aing. Ngaran lalaki teh meni Pimki. Ngaran awewe eta mah. Maneh saha? Sarua di kamari. Nya sih. Nama rumah anjing. Da saumur-umur teh ngaran teh ngan sakali hungkulnya. Tapi bisa oge ngaran teh bisa ngaran SD saha, ngaran SMP saha, ngaran leutik gitu. Ngaran urang rubah-rubah. kuliah beda. Jadi lamun urang mah nya ke ngaran asli urang. Saha ngaran maneh can dijawab atuh bisi aya nu karek nonton. Jauh kamari. Kan kamari kan jauh. Siga kamari. Nya jawabanna siga kamari. Bener teh? Kayak kan produser ditulisan di dia teh tukang edit teh. Babab Dito cenah. Babab Dito ngaranna Babab Dito. Babab. Naon tadi teh? Jadi kayak gitu. Ngaran leutik, ngaran leutik. Ngaran kan beda-beda. Da ngaran urang teh sebenarnya tadina sancan lahir teh tulisanna Anindita. Sancan lahir bapakna teh tulisanna Anindita. Oh, Pas torojol geuning aya monasna cenah. Biasanya pada hese di rumah. Emang can nyaho gitu baheula. Hese. Oh. Baheula mah can aya nu ngaranna. Ieu lalaki awewe, ieu lalaki awewe kan gitu kan. Pas nyaho ternyata torojol lalaki gitu kan patan riweuh. Monasna gede leutik cenah. Da baheula mah leutik ti baheula ge. Oh, urang mah ti baheula mah gede. Oh, alhamdulillah. Berarti mana awet kolot Berarti mana mah keur lahir anjut mana lebih gede daripada dulunya. Ente lah. Jadi ngomongin nganyut itu ulahnya. Jadi topik ayeuna naon nih? Topik episode nya naon itu? Eta jawab heula. Eta ngaran leutik can beres. Oh, nya. Ngaran leutik urang teh nya geus kitu nya jadi Anindito kan gitu kan Anindito cenah respatina mah sarua giar dan itu ngaran singkatan sebenarnya. Indung urang ngaranna Gina. Camar rumah. Bapak urang ngaranna Mundar Wiarso. Gina jeung Mundar Wiarso dihijikeun jadi Giar. Dan itu lalaki. Jadi adi urang nu awewe ngaranna Giar Dania. Respati mah resep ning ati bahasa Jawa. Resep teh resep Sunda oge. Beda tulisan unggul. Resep jeung resep. Lamun di Sunda mah kan resepnya. Lamun di Jawa mah resep. Mamane. Terus ngaran SD maneh saha? Di geroan ku batur. Dito. SMP? Dito. Oh, yang geus SMA Galing. Geus teman. SMA Galing. Galing. Buukna Galing. Gondrong Galing. Kuliah. Si bonding. Nah, ini bonding anjing siga topping seu mah zaman bala. Maneh? Wacela. Mun urang ti leutik dipanggil Pimki sampai ke kuliah. Tapi na. Teu kuliah maneh mah di geroana si Adit. Urang di kuliah. Orang nanya heula ari Pimki nah Pimki. Oh, biasanya kan warna merah muda. Jadi kieu. Pinky. Indung urang baheula jadi rek boga budak teh hese lila. 5 tahun mun cerita mah baru dapat urang. Halus berarti setidaknya mana teh. Geus meunang siga kieu deui. Lain halusna berarti kan mana teh anak dalam pernikahan. Nah, geus 5 tahun geus kitu hese lah pokoknya urang teh geus hese kieu gitu modelna. Dokter kandungan indung urang ngaranna Pim Gonta. Nah, jadi aya ngaranna Pimki. Nah, lain Pim Gon. Keren ya Pimki. Nah, lain Pim Gon. Nah, Pim Pinta. Kina teh keren anjir. Sabab belum Pim Gon bisi leungit deui cenah. Mun Pinta tapi ngaran orang mirip aya nama panjang orang mirip tadi cerita nasi. Tapi nama asli ngaran asli mana? Pimki Idwan Syahriz. Idwan Syahriz. Adit anjing ngaranna lain Pimki. Urang mirip-mirip jeung maneh. Idwan Syahriz eta teh Idwan teh ngaran almarhum babe urang jeung indung urang. Ida dan Suwandi jadi Idwan Syahriz Syah dan Murah Rezeki anjir. Nanti emang tiba teh orang Indonesia mah beukinya disingkat-singkat gitu. Terutama orang Sunda. Cik mana naon ngaranna Sunda. Lain penonton teh naranya
Nah, orang tanya rarau ngaran asli daerah orang karang Pararangi. Aji Ahmad Ahimsyah. Nah, Tanya Aji teh raja orang Jawa yang turunan Arab, Sunda, Jawa, aya campur aduk lah pokoknya di Tapi keluarga disebut orang. Dedi ku anakna orang Arab. Keluarga orang teh baheula nya tinggal di kampung Arab nya. Di mana kampung Arab teh? Da kabeh di Indramayu, unggal di kota ge Indramayu, aya. di Indramayu. Oh, di Indramayu. Di Indramayu. Nini urang aya turunan Sunda. Aya kerajaan Cikawao kamari caritakan. Cikao mah dapat dahar. Cikawao. Terus di indung urang teh turunan Purworejo Indramayu. Nah. Terus Geus we kitu. Oh, Aji teh ngaranna raja. Ahmad teh ngaran aki urang. Ahimsa. Urang neangan ahimsa teh naon artina? Ternyata aya ahimsa bahasa India. naon? Tidak membunuh. Bener. Misalkan aing teh ahimsa terus ku aing geus penjahat gitu. lain. Tapi ka ayeuna nya misalkan aya semut, aya nyamuk gitu nya. Tetega urang. Terus ningali ayam dipencit gitu. Oh. Teu beuki. Sieun weh. Tapi mana beuki? Kanu hayam. Beuki. Kayaknya halus. Ayam nu mana heula? Ayam nu mana heula? Ada da. Hayam nu nya kitu. Ping-ping. Pas korban teh pasti urang kurban. Pas kurban teh ya pasti teningali lah urang misalkan aya kurban gitunya aya domba dipencit mendingan kabur urang mah. Berarti bener mana mau bisa jadi ieu mau bisa jadi jaksa, mau bisa jadi hakim, mau bisa. Da bager hatena. Lain. Memang lain ku kituna. Emang teu pantes we anjing. Tah aya nyamuk tanya. Ya kadang-kadang sih nyamuk mah bisa dibunuh gitu. Tapi misalkan aya naonnya satu nonton tita ka dieu tita geser bener. Tita geser anjing. Aya misalkan aya cak-cak gitu di imah gitunya pamajikan orang kan sieun teuing kasih cak-cak gitunya. Urang mah dibuang weh. Hus ka ditu. Geus. Moal dibunuh. Halus atuh. Matak baheula ge nya pim nya urang gelut ge moal nepi ka dipaehan. Jadi moal cicing we urang mah cicing. Padahal sebenarnya antara manehna maehan jelema jeung nyiksa kitu nya. Lebih tega nu nyiksa sih. Nyerina saya hirup aja seumur hirup aja. Kamu geus pae mah geus pae. Manehna tenang, maneh dosa dua nana. Nya ari dosana sarua kumaha? Moal lah atuh beda tuh. Manya. Beda mah jeung kuda. Sok tanya jeung ka ustad geura. Itu enggak urang mah teu teuing nya. Geus anjing ngomongna lah. Tong ngomong naon. Urang ngomong dia lah. Urang boga ya. Nah, cik. Iya kan perantau kabeh nya, pasti kuliahna kabeh di Bandung nya. Cik ngomongkeun masa-masa urang memang urang Bandung. Pekanbaru mana? Lahir di Pekanbaru. Ya urang lahir di Jakarta. Mun urang lahir di Bandung anjir. Tibaliknya lain orang Bandung yang lahir di Bandung tah. Ngomongkeun masa berarti backgroundnya kan sarua kabeh kuliahna di Bandung nya. Ngomongkeun masa kuliah we kumaha. Masa kuliah masa sekolah lain. Kuliah we. Si eta sekolah di Jakarta. Sekolah di Jakarta, urang sekolah sampai ke SMA Jakarta. Sa kuliah. Kuliah we di urang kuliah di Bandung. Cik ayo. Sok, cik. Gambreng heula saat heula. Entar ngomong naon kuliah di Bandung teh. Naon we ngomong carita we naon pengalaman serung ke urang nanya maneh. Nya. Om Pimpa leueum gambreng. Tah. Naon kabeh hideung ini? Urang-urang bodas unyu. Ieu hideung oge anjir. Hideung oge. Broken white aing teh anjir. Sok maneh rek nanya naon? Kan mana lu sorangan beda Nyanya ditanya tuh ame orang carita naon. Oh gitu. Hampura pemirsa. Aturan naik kumaha aturan mana jadi host ya mau nama. Oke orang nanya si aja Ina. Nya. Mana kuliah di mana? UNPAD baru dak Unpad. Unpadnya di mana? PAP. Di Pati Ukur atuh lain urang di PAP. Lain. Iya. Paguyuban artis-artis PAP. Tah si PAP korbanna si Pimki tah loba di PAP. Baturan urang ge loba lah di Unpad tapi nu di Ciamplas. Naon dia Ciamplas? Universitas Payunan Advent. Lain. Unpad teh di Cimahi. Nah cuy. Universitas punya angkatan darat Unjani. Nah, mun di Pati ieu, mun di Dago atau di Pati Ukur eta sebenarnya Undip.
Nah, Universitas Dipati Ukur. bus konengnya. Hah? Urang mah nyauna bus koneng da sok dipake di kebeula ka Bogor urang di itu di Unpad. Oh, bis koneng mah di Jatinangor atuh. Sa Bis koneng mah. Aya we Nanya. beja-beja. Sok nanya tuh ka urang. Kan aing sih aya Itu sekolah kuliah, Lain. zaman kuliah baheula kumaha Tah keur zaman kumaha mana bisa kuliah. bisa asup Lain, Unpad teh lain. kumaha tah. Nah, mana Emang suka dia? hayang gitu. Ya. Atawa ka beneran Teu. siga MBA gitu. Nya juga MBA gitu. Urang carita nya. Urang SMA di SMA hiji. Nya, SMA hiji Bandung, barudak. Ya anjir, ngeunah pisan tinggal kepleset aja. Oh. Di SMA hiji ka Unpad aja. Dia nya pas kelas 3 urang SMA. Mana pasti ngajelat dosennya. Itu anjir. Aing lain budak dosen siga si ieu. Kanyawan berarti. Budak dosen. Berarti kanyawan saya kira Iya, guys berarti caritana teh kudunya sih. Urang SMA hiji. Kelas 3 teh urang ranking terakhir sih ya. Aduh, ieu desperado teh. Seberapa lama eta teh? 42 Alhamdulillah, terus. ranking terakhir peda orang basket we tuluy unggah minggu aya dispensasi gitu. Bisa mana basket? Nya alhamdulillah saeutik mah. Harus. Terus teh di sekolah di kelas teh orang dahar, terus aya guru asup orang basket keneh gitu nya. Ieu mah moal lulus, tapi pas ulangan SMA teh nya baturan urang teh nyarontek ka urang. Pelajaran matematik jeung kimia. Pas bagi rapot aing genep sih. Terus nulai. Baturan nu nyontek ka aing 8, salapan. Nya teuing. Soalna maneh teh nyontek. Bener. Sabab nu nyontek ka maneh, eta teh nyontek ka nu sejen. Jadi ngumpulkeun jawaban SMA geus urang geus. Urang terakhirnya SMA pas lulus SMA, aduh ieu rek ngalamar ka mana atau jurusan mana ya? Gimana ya cari tarik asup kuliah ngalamar? Lain ngalamar no ngilu ieu na tes UMPTN, SPMB urang zaman urang SPMB. Anjir zaman aing UMPTN. Pas tahun urang ganti ngaranna SPMB. Pas tahun urang. Urang milih ITB anjir. Ikatan takut bini teh atau icalan teh pilih urang milihna teh teknik industri, teknik lingkungan jeung IPS-na urang milih ka UI. Manajemen UI anjir pede kan aing pede pisan. Berat pisan. Lulus anjir stres. Teu meunang kuliah urang mun teu ka negeri ku indung atau ku bapaknya. Geus we tahun pertama urang kuliah di Polban meh negeri. Poltek Bandung. Poltek Bandung. Ikip ini ikip non. Lain di Gerlong gitu. Terus tahun pertama semester pertama anjing aing salah asup jurusan, aing asup teknik aeronautika. Eta naon penerbangan, ekspektasi urangnya urang belajar tentang pesawat. Eta naon berarti angkotna ti Cicahem ka mana? Urang di Dipati Ukur sampai ka Ledeng ka ieu kan. Lain sacan Ledeng, Gerlong. Anjir, manya asup kuliah semester kahiji kerjaanna ngabubut anjing ieu masalah aing salah asup jurusan ngabubutnya lamun rek buka puasa ngabuburit ning pagi-pagi teh anjing ngabubur salah jurusan urang teh semester hiji geus urang teh asup 2 minggu teh terus di DO ameh di DO emang sengaja urang di DO semester 2 urang geus diajar geus pas tahun kedua orang ngiluan SPMBD milihna geus weh manajemen Unpad jeung Vkom Unpad weh. Bukan Bang. Lain naha. Da TV-na gini kaduh. Geus turun ekspektasi geus ningali kan kosan urang baheula deukeut Unpad gitu nya ningali anjir gareulis. Ningali loba geus ya maksudnya. Gareulis. SMA ge anjir gareulis. Itu pas urang SMA ge urang ulina jeung barudak Unpad Bim. Kok baguk sih tapi berarti. Tim basket baheula mah aya di Unpad aya lapangan eta kan. Abas. Anak basket cenah. Urang mah abasna anak Bandung asli. Geus alhamdulillah we lulus urang ka manajemen Unpad. Seberapa tahun mana kuliah? 3 tahun 7 bulan. Hebat anjir. Hebat pintar. Hanya IPK aing. Seberapa? 3,8. Halus bisa. Halus. Mana nyogok dosen? 11. Kumaha? Nyogok dosen kumaha? 3,8. 3,18. 3,18 lain 3,8 anggar we urang mah nepot 3 berarti hebat. Dan urang mah IPK-nya 2. Urang 3 tahun 7 bulan. Ada IPK-na. Da urang mah rame-rame na sakom. 3,3. Nasib 1 koma teh. Tapi urang jeung Aji IPK-na gedean urang. Mana gedean mana? 3,3 urang. 13 oge teh. Anak dosen atuh. Eta nu bagian 0,2 na. Tapi urang kuliahna leuwih lila ti Aji.
Kunaon? Hampir 7 tahun orang. Nah. Ya. Lain naha. Tapi emang si ieu kan minang ka tapi- kosan urang Tapi nya. nu bener, lain nu bener mah si eta. Mana suka 4? Seberapa mana kuliah? 3 tahun 7 bulan. Nah, kan 7 Pakai bulan. subsidi pemerintah. Iya, mana teh mikirnya batur teh hese rek asup ka Unpad teh. Nah, mana kacang-kacang keluar atuh. Mana teu mikir indung aing jeung bapak aing nyekolakeun aing. Biayana. Tah eta tah nu kitu. Misalkan Tiba-tiba- aing beunghar mah lila. Lain, urang mah keur zaman kuliahnya. Geus ngomong urang mah ti semester ka 4 aing ngomong. Urang rek ngeband-bandan cuman. Asal tong ngaganggu kuliah, oh siap cenah. Geus. Semester ka-5 aing ningali aya hasilna. Beh, moal minta duit jajan aing mah cenah. Oke, alus. Semester ka-6 aya duit itu lebih-lebih. Moal minta duit buku. Da emang pada sebenarnya ke semester genep mah geus tara beunang beli buku, nginjem buku misalnya. Alhamdulillah tara pernah nyoceng urang. Geus kitu. Jadi urang mah geus tingkat opat teh geus ngomong, urang moal minta duit jajan. Moal minta duit jajan, moal minta duit buku, moal minta duit kuliah. Tapi dititanggesan ku si Tommy ayeuna. Non geussan geus 15 menitnya. Oh loba teuing sia teh tuh. Mana sih teh loba teuing? Yang geus bae Oh, tuh yang lanjut geus we. bae. Lanjut. Lanjut teh kumaha aing pokona. Ya kitu we pokona mah cerita mah. Geus. Nya. Terus ayeuna naon? Segmen kedua. Henteu kan mana can cerita kuliahna. cerita, Oh kuliahna kitu. Gitu we. Engke we. Eta karek pengalaman asup kuliah. Nya. Iya mun ulah ditanya. Naon? Jalur dosen. Ketemu di segmen kedua ya. Anjing boga produser teh kieu, sutradara teh telat. Balik deh di segmen kedua. Biasana kan di episode kamari urang teu rucingan ya. Heeh. Ayeuna Sarua ieu taruh cingan oge. tapi gagarudan ayeuna nya. Gagarudan, Sok, konsepna tak. gagarudan. Jadi kieu, gagarudan aya 5. Kayak tentukeun lah ayeuna rek. Ieu permainan kolot nih. Nah emang geus kolot ya itu teh. Guys. Iya, Geus urang kolot. ngobrol jeung orang-orang. Enak gagarudan aya 5. Tapi rek nyebut naon? Engke anu teu bisa ngajawab, nepi ka anu teu bisa ngajawab, nu teu bisa ngajawab. Jadi terus kieu. Gantian, Misalkan kieu nya. Gagarudan aya 5, misalkan ternyata ngaran-ngaran buah. Keluar ternyata A misalkan hiji apel gitu kan. Mane Terus anjing. mana ngajawab di A, pokoknya nepi ka anu teu bisa ngajawab eureun. Karek mulai di nu Ini nya. puter gitu ti. Oh, Kan tahap. si Aji nu pertanyaanna terus babab Oh, kurang pertanyaan gitu. kumaha? Ya, Kan kan Gagarudan ada aya apa? 5 kumaha pertanyaanna? Geus mulai. Sok. Nya Ngaran gitu. kota di luar negeri. Tah eta Hah? ieu lah nu nanya misalnya. Soalnya, Oh, Ngaran kota di luar negeri. Ngaran ibu kota we nya. Lain sanu bisa ngajurin. aya hukuman cenah Oh, ieu. Biasa tuh aya hukuman. Saudara teh aya hukuman. Beda kamari mah saos, ayeuna mah ieu. Ayeuna Real ieu. nice. Teuing Lain, ieu anjing. tepung caian anjir jigana ieu. Teuing bedak nu caian anjir. Tepung tepung. ieu, tepung di caian ieu. Tepung. Mana lamun. Urang inget mun ngomong caian aing boga baturan ngaranna Airin. Airin. Tapi dipanggilna caian. Gara-gara di Sunda aja. Iya kan panggilna Karena- caian. Berarti wali kota kamari wali kota Tangerang Selatan kayak Ibu Cayan. caian ngaranna. Mohon maaf Ibu ya. Mohon Biasa. maaf, Bu. Ya Bu, nu ieu mah warga Tangerang Selatan kan nu ieu Bu. Abi mah sanes, abi mah di Bogor mungkin. Tapi nggak apa-apa ya Bu, Ibu kan udah lengser. Goblok aja. Ibu kan sekarang jadi Oh, ketua anjing. Golkar. Gagarudan aya 5. Tahu lu ngaran naon tadi? Ngaran Ngaran- kota di luar negeri. Ngaran ibu kota. Ngaran ibu kota di luar negeri. Ngaran ibu kota negara. Anjir. Ieu mah ngetes anjir. Hah? Ngaran ibu kota negara. Pokoknya geus leuwih karena kota we lah. Hese aja kan. Ibu kota negara nya. Ibu kota negara nya nu Oke, hese. Ngaran negara. negara. Ibu kota negara. Oke, sok. Ibu Coba kota produser negara. ngaran negara. Ya sok. Ibu kota negaranya. Ngaran negara. Negara. Negara unggul. Ibu kota negara. Ibu kota negara. Negara mah Malah mun ngaran gampang. ibu negara sekalian. Bae tahu ya deui urang ibu negara anjir. Gagarudan aya Aya 5. 5. Tah. Naon eta? A B C D. F G H I J K L M N O. Aing. Aing ah? Sok Aing. manehna sok muternya. Oslo. Nah, maneh. Anjing. Geus mah paheula lain. Ibu kota negara Oslo, ibu kota naon? Lain paheula. Ibu kota naon? Kan Oslo. jadi ditanya pokoknya ibu kota negara. Lah aing mah nyebutnya Oslo. Ottawa.
Kanada anjir. Lain Bukan tuh. anjir. Nya Ottawa bener, ibu kota Kanada. Negara bagian eta. Kanada. Ottawa di mana? Lain di mana Ottawa? Ottawa mah bahasa Indonesia, lalu bahasa Sunda sorry. Ottawa mah kambing nu di Jawa lain deh. Kambing Ottawa lain. OTW eta. Lain Etawa anjir. Oh nya. Lain Ottawa di mana? Salah mana enggak salah dia anjing coret anjing. Salah anjing. Ottawa sok. Sok dicek heula produser Ottawa. Ibu kota Kanada mah. Naon? Kota Kanada Lain Vancouver, lain Toronto. Lain emang. Lain. Lain. Lain Selain Ottawa. Ottawa, urang ieu nya. Orang naonnya? Bener anjing bener sih. Oh, bener anjing bener. Oh, tinggal mana ganti. Orang. Seberapa detik nih waktunya? Ohio orang. Ohio. Ohio negara bagian atuh. Lain. Anjir, urang beunang deui jiga kamari. Anjir. Gedeng anjir. Gedeng lah anjir. Beunang deui anjing. Beunang aing. Statistik tah. Pip apa tim? Baiklah Produser dikiungkul. Kira kira merah dan gitu. Oh. Karena ayali. Karena naon beda tuh. Entong anjir, entong eta deui. Sok mana nu nentukeun tadi urang nu nentukeun. Aing untukkeun ya. Ayeuna ngaran naonnya? Ngaran unggas we, ngaran burung. Merah ada panjang ya. Ngaran ada panjang ya. Ngaran burung. Ngaran buah we. Ngaran buah mah gampang. Ah coba anu lah. Anjir. Di malu Ngaran buah. lamun pamanggih Z kumaha? Aya urang Z aya buah di Z aing nyaho. Zaitun. Zaitun. Zakar anjir. Berapa ge anjing? Coba buah oge. Mana kan sarua buah oge. Ada buah ya. Tong buah tuh. Gampang teuing anjir. Bisa. Pembalap motor GP. Tong nu tong Karena pemain bola. Hah? Pemain bola. Antong anjir. Urang teh nyaho kabeh terus dijadikeun pertanyaan. Ngaran buah. Guys, tergantung iya. Gagarudaan aya 5. Mana ieu naon ieu? Kosong. 10 ieu teh misalkan pertandingan basket. 10 ge mana ieu? F. Anjing naonnya? Ngaran buah fruit. Ngaran buah fruit anjir. Eta bahasa Inggris anjing. Ngaran buah fruit anjir di mana ngaran buah fruit anjir? Welcome to Indonesia. Fruit is buah gitu. Ngaran buah naon F. Anjing. Buah. Fiji apple. Buah apel. Fiji apple. Ente atuh apel mah apel we spesifikan. Oh, bisa. Oh, berarti ulang. Aya kela. Heula aya teh F. Coba kumaha aya Coba teh berarti, F. Aya teh F. Cok. Ieu di balik layar aya teh F. Lamun saya tetep bisa ngejawab berarti udah di balik layar urang coretan. F. Oh. Yang guys eueuh. Wah, berarti Gagarudaan aya Mana ayeuna? Terus kan tadi cari ketebak anjing. Gagarudaan aya 5. Hah? J K L M N O. Siapa yang bisa jawab? Oh, buah. Oranye. Entong Wah, anjir. ini buah oren anjing. Fruit Tadi fruit anjir. Tapi kan fruit mah artinya buah anjing. Ari oren mah geus bener-bener buah. Ongol-ongol dahareun eta. Odading lain buah odading. Nah, sok kayaknya karena lain. Ieu cek urang getong buah Jangan, gampil jangan. teuing anjir. Naon? Ngambil teh. Oh, bisa jawab gampang di mana anjing. Entong atuh hewan leuwih gampil deui anjir. Guys, ganti. Geus ganti, urang we gua ganti. Sok. Ngaran ieu, ngaran unggas urang mah, ngaran Sok, burung. ayo. Ngaran burung. Unggas. Jenis burung we pokona Unggas. unggas. Nama depan aktor Indonesia. Entong gampang banget anjir. Ngaran burung. Jenis burung. Cobaan, guys, cobaan. Ya, Unggas kan? Ya unggas teh bisa naon wae kan unggas nu asup unggas we. Jenisnya kan aya unggas Hari kan aya masuk nama. naon burung mana? Ya misalnya burung kasuari gitu kan Bebek, ya. aya bebek unggas. Bebek aya gitu. Nu kitu. Berarti skuter lagi asup. Kan Asup. aya bebek, aya skuter anjing. Mama nih, ayo. Ayo. Ya. Berarti
Ah, guys. Guys. A B C D D. Dak. Sarua tuh. D-nya. Gede. Aya urang nyawa. Burung. Manuk domba. Dadali. Manuk dadali, manuk napa haji. Dadali. D. Dadali. Dak eta dak engke. Oh anjing. Dadali. Enggak cicing mana ket? Enggak mana geus meunang jawabanna cicing. Bae atuh. Bari nyoing. Manuk, Ya jenisna. manuk. Anjir naonnya? Manuk Dropbird. Aing itu Drogbert anjir. Kita di kulitan itu Drogbert. Jika Delang. Drogbert anjir. Delang. Delang. Anjir, naon? Aya manuk aing nya manuk jenis manuk dito. Dadali. Iya bener geus dadali anjir. Selamat anjir geus tuaan anjir coret deui. Aing mah bersih wae kamari. Anjir. Edan euy. Itu orang India. Anjing. Sok hiji Sok deui. ieu deui. Nah, terakhir ya. Terakhir. Udah ya tuh. Maksud terakhir. Sa ieu deui saputer deui. Puter deui, puter deui. Lagi ente yang Naon? orang. Yuk. Ngaran. 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 Negara weh. Negara ya. Oh, Negaranya. negara we, Oke. negara. Karena aya 5. J K L M. Manila. Eta ibu kota. Malaysia, Myanmar. Nggak cicing banyak anjir. Malaysia, Myanmar. Mumbai anjing. Malaysia, Myanmar, baik. Maldives. Maldives lain. Oh lain, Maldives negara. Negara Maldives letik, Maldives. Malaysia. negara letik. Aing geus ngomong tadi jeung Myanmar. Oh nya, mana maruk anjing. Ya baik. Sok mana jawabnya? Ya Maldives. Mongolia. Mongol, ya guys Mongol. Mongol stres atuh. Bisa anjing. Kan guys, bab, deui bab. Ayo, enak ngaran. Iya, ya naon ngaran. Ngaran. Nah, anjingnya. Terserah mana ya? Merek mobil gitu. Oh, nya merek mobil. handphone anjing. Merek handphone. Anjir. Lieur anjir. Oh, udah merek handphone mangan. Ya, ngaran kurang mah nutupkeun si Tommy we. Ngaran artis Oke. lalaki. Indonesia luar negeri. Terserah we kumaha ngareh. Oke. Artis teh termasuk ayo teh Kieu selebriti lah. kayak KOL gitu. Selebriti sih pokoknya. Selebriti sih pokoknya mah. KOL ke masuk berarti. Ulah kita anu asup Asup TV. kategori artis naon sih? Oh, lain artis Instagram we nya. Enggak lain. Oh, siap. Anu terkenal lah pokoknya anu boga. Laki. Selebriti 2000 ke bawah. Anjir, Anjing, beda kolot. deui selebriti 2000 ka handap. Satu anjir. Yang Selebriti 2000 ka handap. Pokoknya mah tahu lah. Ya. Ngaran naon tadi? Artis lalaki cenah. Artis Lalaki lalaki. sih awewe teh. Kunaon emang? Teu meunang. Itu lah Aing lu selebriti anjir. lain kunaon sih emang? Di dunia ayeuna teh teu meunang perbedaan gender. Ya, osak lah. Ya mah urang geus siap dicoret deui anjir. Yuk. Aya 5 E F G. Gitarolis. Gading Martin anjir. Gitarolis, Gading Martin. G Bastian. G Patavino. Gena naon anjing? G Pamungkas. Gena naon? Karena emang G Pamungkas. Deui sok tadi. Loba anjir. Gary Gary Iskak. Loba ge. Loba ternyata nya gampangnya. Gampang. Yang geus Terakhir. Berarti orang nu biasana hese ya. Oke ya. Kan mana enggas anjing? Enggeus urang ayeuna. Kan tadi enggeus. Maneh. Artis lalaki. Iya kan tadi sebelumnya maneh. Negara-negara. Heeh, ayeuna tinggal urang. Ngaran. Urang biasana nu nyieun pertanyaan urang bisa jawab. Biasana urang nu nyieun pertanyaan urang tuh bisa jawab anjir. Sok naon? Ngaran ieu we. Ngaran kota di Indonesia we. Oke. Kota di Indonesia. Orang kan cinta Indonesia Oke, anjir. siap. Yuk. Gagarudan aya 5. Aing 15 tah. Oh, atuh anjing. 15 anjir eta. Kumaha caritana? 15. Emang aya Gagarudan aya 5 make suku? Oh, Bisa. 11 anjing. 11 anjir. 15. 15 teh naon? 15 tahun. Oh. Geus teh naon huruf naon? Peki RST Tumanggung, Tulungagung, Cicing anjing hiji-hiji Tegal. kehet. Tulungagung Tegal. Tomohon. Mohon. Ai teu lah, Tanjung tomohon. Balai. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang.
Tanjung Pinang tepatnya sih ieu. Oh, tapi kan geus disebut geus eta. Iya, Encan, Tanjung Pinang can. Tanjung. Tinggal mana nu Encan? Geus urang, Tanjung Priuk lain. Sekalian lu Tanjung Perak. Tanjung Peraknya, tak ketok. Jauh Tanjung Pinang geus tadi. Urang Tanjung Balai Asahan tadi urang. Tanjung Balai Karimun. Nu paling saeutik we nu dicoret. Mana nu sabra urang geus 5 ya. Teu kudu atuh lamun geus jawab. Bisa jawab mah. Oh, atuh gagal-gagal. Tapi itu teu bisa jawab deui. Oh, lebih tetep bisa jawab. Oh, nya geus. Tapi tak geus aya nu bisa ngajawab, kami geus bisa ngajawab. Tanjung Pinang kan urang tadi. Urang 5. Urang hiji. Minimal 3. Nya minimal 3. Hah? Enggak cicingan mun geus 3 cicing. Bae. Anjing maruk sih mah. Dari cekolot baheula oge, teu meunang maruk-maruk hek. Nya. Geus 3 cenah geus cicing. Aing geus 2. Tangkar. Tapi aing geus 2, tapi teh Tangkur buaya. Tangkuban Parahu Henteu Tangkuban Perahu lain kota. lain kota. Lain. Nya aing nyaho deui. Titiran ji. Tomohon. Ieu budak titiran anjir. Yo. Trenggalek anjing. Urang mah orang Sundanya. Trenggalek. Ngaran-ngaran orang naon ka kota kan? Tomohon, ti Bandung, ti Cimahi. Nya di Bandung, di Cimahi. Ya geus lah, ya. Geus lah, udah gitu lah. Asup ka segmen katilu lagi. Naon? Segmen katilu. Nya geus dagoan. Ulah kamu mana? Balik deui. Ayeuna ngomong ke naon di segmen. Urang diajar. Jadi segmen katilu teh selalu diajar. Tah, ayeuna orang diajar ngaran-ngaran penyakit di bahasa Sunda. Ternyata orangnya karek nyaho nya. Jadi Soledad, lain eta ti Soledad. Lamun ti Soledad mah leuwih ka istilahnya. Lain istilah lebih ke penyakitnya eta. Lain. Lamun penyakit mah si gaya tas. Ternyata aya sia. Gitu. Aya urang karek nyaho lah ngaranna borok teh ti bahasa Sunda ternyata teh. Artina teh infeksi luka yang membuat luka di kulit terlihat menjijikan bahasa Indonesia nama. Di bahasa Jawa ge borok meureun. Berarti sarua. Kan emang sok loba ari borok jeung bisul ge sarua. Sadayana bisul. Terus aya deui ya. Bungkul orang karek nyaho sia. Penyakit kulit seperti bisul tapi lebih keras. Bungkul. Oh, berarti Cenang, cing ari nah, orang nyaho keur leutiknya. Mana pernah ngarasan penyakit naon nu leutik nu sok rada aneh gitu. Urang mah balag ieu gondongan. Terus diobaran teh ku ieu naon bulau. Bulau. orang bulau. Gara-gara main kartu Gondongan anjir. Gondongan, nepi ka gondongan. Kunaon eta bisa gitu. Teuing. Pokoknya urang mah nu teu ngartinya nu ngaranna gondongan teh nya cenah. Gondongan. Virus lain gondongan teh. Virus sebenarnya mah eta teh kan. Make sangu. Pakai sangu. Ulah nu kaina teh ngarti. Lamun urang gondongan, lamun geus di Bolauan teu cager-cager, make sangu, dikeupel, asup ke naon keupel, geus kitu diberekeun kana ucing. Nah, kunaon mun kitu Bu cenah. Meh penyakit teu pindah cenah kana ucing. Kana ucing teh. Tapi aya penyakit sia. Urang kamari macanya. Ngara bahasa Sunda ya teh. Tampe. Naon tampe? Baturan tuha. Naon eta? Naon? Teu ngarti. Aya nu seuri anjir. Teu aing teu ngarti bahasa tampe bahasa naon. Itu di balik layar aya nu seuri anjir tampe naon. Aya nu ngomong tampe. Gitulah. Barudak Sumatera nu apaleun mah. Oh, lain bahasa Sunda atuh eta mah tuh kesrek. Tampe tapi penyakitnya teh siga bintik merah di kulit bayi cenah. Lamun di urang mah ieu naon siga naon biang kesang. Nya biang kesang mah sama aja. Tah ieu aya Biang penyakit. kesang teh sama aja sama biang bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia apa? Biang juga kan? Ya. Kesang bahasa Indonesianya? Keringat. Ya berarti biang keringat. Biang keringat, biang kesang. Itu mah cuma di art ini doang, di translate doang. Iya aya deui. Penyakit ngaranna kokoloteun aing gareng nyaho sia. Kokoloteun. Siga si Aji. Lain siga si Aji kokoloteun. Jadi ti leutik memang begitu geus kieu. Lain pikoloteun. Lain pikoloteun nya. Lain. Tapi ternyata kokoloteun teh penyakit hitam-hitam atau fleks pada wajah. Kumaha lamun fleks hitamna pada seluruh badan anjing. Lain flek hidung ya mah. Emang hidung. Emang hidung sawak-awak Iya. Tapi nu paling Oh iya nu khas pisan mah ya. rorombeheun. Ternyata eta teh bahasa Sunda, tapi lamun bahasa Indonesia naon nya rorombeheun teh? Kulit kapalan. Ya, kulit pecah-pecah, rorombeheun teh kulit pecah-pecah. Bahasa Indonesia.
bahasa Inggris anjing. Kapalan. Sipan atuh kapalan mah. Nah iya ada di Salesma. Oh ternyata Salesma teh Salesma masa bahasa iya turuwisan. Orang kerennya bintitan. Suka teh bintitan anu bahasa Sundana teh. Ternyata Ya mun ieu ngaran babena Titan kumaha? Mun ngaran babena Titan. nya karunya Saya terima Nikahna. Timki bintitan. Anjir. Ngaran babena ngaranna Titan gitu. Karunya. Nya kita mun akad nikah ke Jadi ternyata loba. Jadi emang gitunya lamun di Sumberna Sunda di mana? loba iya ya di sundapedia.com. Ah, Waduh. hatur nuhun kanggo admina sundapedia.com. Tapi aya di handapna ieu seks akan berlangsung 2,5 jam melakukan ini. Eta mah sampai iklan segini. kuya ari maneh Oh. atuh. Bahaya Kebaik. tuh. Nah di urang mah eueuh iklan eta kan lamun iklan teh personalnya berarti jadi iklan teh nyaho mana nu keur butuh aja. Iya. Urang mah teu butuh. Jadi eueuh di urang mah. Itu bisa ngomong saya tadi. Kenaon mana teh? Kenaon aya masalah naon? Keur teu bisa. Tuh di urang mah awas ya tuh. Tinggal di urang. Tuh, di urang mah ngaran pengobatan penyakit ginjal iklan teh. Nah di mana mah seks-seksnya? Tapi tadi aya deui ieu. Lain iya mah bahasa ieu nya, bahasa ngomongkeun bahasa medis lah nya. Lamun bahasa medis nama kan ereksinya, lamun lalaki mah ereksinya gitu. Lamun keur leutik lamun di Sunda naon ngaranna maneh? Celegeng lamun. Celegeng. Hah? Iya, Emang celegeng kan? celegeng. Bahasa Sunda sok Urang mah celegeng. angger we di leutik ngaceng. Cir, iya Oh, buat bener, celegengan wae anjir. Nah, orang mah keur leutik ditanya ku indung urang. Ari kamu lamun pagi-pagi sok celegeng teh? Cenah. Nya celegeng urang ge Ari sarua. celegeng teh apa Bu? Cenah teh nanya gitu kan. Celegeng teh ieu naon lamun urang mah baheula keur leutiknya nyebutna teh apen cenah. Naon apen teh? Apen teh titit, penis. Oh. Jadi apen. Karek nyaho urang aya nu ngomong apa. Urang ge karek nyaho. Istilahna pasti Iya. beda-beda. Beda-beda. Nah, di Sunda mah sok eta beda-beda teh gini. Budak leutik pasti beda. Sok mana mere nyaho. Mana nyebutna naon? Teuing urang mah titit we anjir. Oh bener. Lain sih mah tiba heula ti leutik ge. Episode berikutnya.